Alah sia, Bo Edan. Kenaon yo? Apa tuh? Mantan aing, kabogona. Jore amat. Ini sama aneh. Semenjak putus ti aing, ibu dak sadarana turun parah. Kata mah ngaranna si lalakina memperbaiki keturunan. Geus si awena memperbaiki perekonomian. Geus si emang mantan nu aing ieu mah agak matre. Bisa jadi ya tah. Mantan aing ge WA ya. Atuh balas tuh suka neng kan balikan kan. Tapi kan mantan aing modar. Iya. Pak. Udah. Bisa ini mah ya. Kurang balik ke orang. Tuh adanya di jalan. Oke, siap. Yuk. Pak. Pak. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Pak. Boy. Aing putus ya dengan kabogo aing. Hah? Lu bisa teh. Kumaha emang mainnya selingkuh? Teu. Buku aing bosen jeung mainna teh. Bunga poe teh kapanggih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aing kapanggih wae aing teh waktu jeung keluarga aing, dulur aing jeung sia oge waktu aing gitu mah. Nya ge gara-gara eta. Ya teh nya emang bobogohan geus 3 tahun 3 poe 3 jam. Bodo amat aing malah batur teh geuningan bogohan 5 tahun kawin sama jeung batur. Buku main ge ngabogol, ngajagan kabogo batur we ah. Kenapa? Kita putus. Nah, wah ini putuskan dulu aku manehna. Tak boy itu. Halo? Sayang, jemput aku sekarang ya. Sayang tak? Mana aing tuh? Itu kan kan? Sebenarnya yang gimana sekarang sih? Mantan sia. Cintaku bukanlah cinta biasa seumur hidup. Pak. Aing mah yang ucingan ini mah. Ayo, Opium gambreng. Pak. Pak. Yang kamari orang nih gimana ngerokok deui nya? Henteu. Waduh. Nya atuh nya nang sabatang. Dan sabatang eta teh kan demi kesehatan maneh keneh. Heeh atuh heueuh, moal deui. Janji. Janji. Atuh kadang urang ka warung nya. Titip nang. Naon bae? Oh iya tah. Pon. Pedang tungguan pedang. Dan di sisi poy. Teu puasa nganya nyeri aing. Justru eta nyari minta maaf. Aing berubah secara baheula deui. Aing ngajak balikan ka sia. Kayak naon bro? Cuma sih ngomongnya nggak segunana. Aing geus arek nikah bulan hareup di Cirebon. Hey beb. Pak. Hey beb gancangan deh. Pak. Ning maneh aya di dieu? Ieu sa? Nah kan ieu kaboga urang nganyar. Urang teh kaboga maneh, Pan. Urang mah teresep ka maneh. Maneh mah sok nyaduk imah tara, urang resepna ka ieu. Ulah gitu atuh sayang. Pan era, ati geus sieun surat ondang, era tuh ku tetangga. Kamu njap lagi can dibayar eta surat ondang. Tega kamu mah.
Nggak tahu kan, ayo nangis putus deh sih. Ku menangis membayangkan betapa yang ku rasa. Maka jika memang Sayang. harus kutinggalkan dirimu karena hatiku selalu. Bonk. Ray, ini tak sana tuh. Cek janda dari iPhone. Keur digunakan. Waduh. Pon, kita cium dong. Ih, najis kayak bibir aing yang geyeng di. Ray, saya pun tadi bere. Bere atuh yang plit-plit amat. Serius, saya dibere. Bere atuh. Casan iya. Cur sia casan, orang batur minta cium.